Masak kuya alias kura-kura jeung obat emak. Jadi caritana nyadak ieu aing ye jeung kakak aing jeung adik aingnya OTW dak ngalakuya lain-lain kaleuweung ja aya di kobak nyadak beunang batur tah beunang kasamin. Ja cenah cik batur cenah nyadak eta obat emak aing heueuh barareuh cenah coba ku kuya alias kura-kura teh atuh dak pan nya anak-anak mah ku hayang cager ieu eta kolot. Laju ieu dak ngagusek nyanyaran kuya ja aya dua cenah nu leutik jeung nu gede tah heuh ieu panggih anu leutik doang horeng ge panggih ge dak nya anu gedena mah eueuh teu panggih. Tah bae heuh dak nya atuh leutik oge asal ubar bae sugan bae heueuh cager budak nya kadaria ge ieu menta doana bae pikeun emas supaya geura diangkat ieu panyakitna ja ku kabina-bina teuing budak nya heueuh ku sagala cik batur diubarkeun. Tah mapan kitu bae nya atuh heuh ieu pan coba budak lain pihakan-hakaneun padahal na mah ja cenah ge bauna ge bau hanyir ngun tah bae budak atuh ku sugan deuleu emak aing pingereseun nya padahal mah ku teh bae budak ku sugan cager kadeuleu kodare nya barareuh bae teh aing mah bingung coba nu aya solusina sugan nya ieu ka batur naon iubarna selain ti ieu.